Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi amarna bikathrati dzikrihi wa imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi wal istiqamati wal mudawamati ala tariqati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumil iqamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man a'zama maulidin nabi faqad ahabbahu wa man ahabbahu kana syafi'an yawmal qiyamah aw kama qala kana ma'i fil jannah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabi al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila hadrati sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa sayyidi Syekh Ahmad Sahib al-Wafa Tajul Arifin wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Ki Haji Muhammad Zain Al-Abidin Baz Al-Ashab wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qannadna 'indaka bi du'a'il khair. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sampurasun Wasalik Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para kiai, para ulama, para kesepuhan, asatidz wal ustadzat, muallimin muallimat, Hadratul Mukarramin, aparatur pemerintahan, para RT, Bapak Ketua RW, Hadratul Mukarramin, para sesepuh manakib, sesepuh khotaman, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, remaja, putra-putri, santriyin wa santriyat, ikhwan wal akhwat tariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah, sedherek tariqah nusanesna nugusim kuring di hurmah insyaallah ka Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya rabbal. Syukur urang ka Gusti Allah kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Wiridina wengi ieu urang tiasa iung mumpulung bongkok ngaronyok, nu jauh jadi deukeut, geus deukeut jadi raket. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu ngajantenkeun limpahan karomah barokah kami urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten sarta ajanana simkuring nyangakeun amanat salam dipun biang pemirsa umi oge dipun rai kersana Bu Haji Jaki
anu biasa ngisi di dieu ngegentosan simkuring moal teu nanyangakeun amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina sasi ieu teh dijadwalkeun ku simkuring di bulan Muharram di dieu. Sabab selalu bentrok deui bentrok teh jeung tebih wae. Janten teu tiasa digesah sareresna wengi ieu oge hampir 8 jadwal dibagi ka sadayana para mubaligh teh. Urang aya ka dieu gitu. Sabab rek yakin aya acara di saejeun aduh kudu urang teh. Insyaallah sesi payun mudah-mudahan teh dijakiti asa sumpih teh. Dulur-dulur sadayana acara manakib dina sasi ieu rada benten. Sareng sasi-sasi nu sanesna jalaran dirangkaikeun sareng kegiatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sih bedana ari Maulid biasa jeung Maulid nu nganggo manakib? Sami wae maulidna mah. Perbentenana ari batur mah mika cintana teh langsung, ari urang mah ngangge panglayar. Usum teu aya geus teu usum baheula gini. Sok aya mah coblang teh. Panglayar apa kene teh gitu. Terangnya. Mah coblang nih atau panglayarna. Jadi rek kasih itu teh make ngadeukeutan si ieu lah pada si ieu deketin si itu. Itu zaman baheula mah kudu make kitu heula. Hari teu make panglayar da pasti mungeun. Hari make panglayar saha panglayarna. Alhamdulillah urang mah nganggo panglayar. Jadi ka Kangjeng Nabi teh aya nu nganter. Biasana Pak Bupati alim lepungan jalmi pedah teu wawuh. Pak Gubernur alim lepangan tamu pedah teu wawuh. Kumaha lamun dianter kudu wawuh daekeun mah. Mudah-mudahan urang oge kulantaran diajar ngamuliakeun manakib Syekh Abdul Qadir ditampi ieu ka dieu ka cinta urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur-dulur sadayana Maulid ai manakib pada atas diamalkeun. Kengengnya nantina bahasa Arab walada yalidu lidatan wa wiladatan lebatkan awazan fa'ala yafilu mauzuna doroba yadribu surah Mujarrad bab kedua. Lamun aya nu nyebatkeun eceuk mereka mana mending geus geulis ipan pade mauludan. Naon eta segatna? Bahwa walidun wa zaka mauludun. Segatna teh isim maf'ul. Naon hartosna? Hartosna nu dilahirkeun, hartosna nu dilahirkeun. Saha nu dilahirkeunana? Sanes mang Aang, sanes mang Ogin. Tapi nu dilahirkeun teh nu masyhur kacida dina waktu lahirna. Kajadianana aheng kacida sabab harita Ka'bah rek aya nu minahkeun ka Yaman. Nyaeta komandan besar jenderal besarna pasukan Yaman nu disebut Abroha, the barbarian desert, pasukan pangsadisna di gurun pasir. Dicontohkeun dina film ayeuna mah dina film The Lord of the Ring mun pernah ningali TV. Film Lord of the Ring, film Harry Potter. Sok aya pasukan musuhna teh anu bentukna kaos naharaoni. Disebutna dina Al-Qur'an mah diabadikeun pasukan naon teh namanya teh? Gajah, bahasa Arab teh naon? Benten. Dina Al-Qur'an mah sanes fil, tapi al-fil. Coba tinggali, pilih salah. Fil atau al-fil? Nah, alif lam. Patumang dibangge alif lam, por. Dibangge akad juga bisa mudakan gini eta. Nya.
tibang akan kobil tuh nikahan lah tuh karena ibu budak bisa. Coba lah untuk kobil tuh lah anak jana disebut aja. Ayo pang jadah anak jadah naon anak babi untuk boga bapak. Eta pang haram-haram anak haram. Dulur sadaya nama disebut alfil alif lam nate alif lam lil ghalabah. Alif lam nuduhkeun bahwa nu diasupan ku alif lam teh leuwih ti nu seje. Jadi eta alfil teh lain gajah biasa. Gajah biasa mah bahasa Inggrisna elephant. Tapi alfil mah pang gajah. Wah itu ngomongna gajah. Pang gajah-gajahna gajah. Bahasa Inggrisna mamut. Tinggi bajah purba itu mamut itu bisa mencapai 11 sampai 18 meter. Kalau saya jauh lagi, betul disebut alfil oleh pak gajah-gajah gajah. Jarang punna gajah teh rata-rata 11 meter. Beratna gajah teh rata-rata di 5 sampai 10 ton. Bari gajah teh aya nu nyarioskeun jumlahna 13.000. Aya nu nyebatkeun jumlahna 120.000 gajah teh. Itu tambah boro-boro ge diserang eta mah diidak oge tuh gajahna beak atuh kudangan. Bari hebat teh zaman baheula lamun perang teh dibejaan heula. Hei, Abroha rek dirang kadinya. Beda cening loba jelema ngadiung dirinya, ari ibadah dirinya naon teh ibadah kan kitu. Anjurkeun. Bejakeun ka urang dinya lamun arek bertahan pae. Lamun arek ini dikirim pula hiji jelema. Moal kilawas kakoncar ka mana-mana kakoncar ka jana pria eueuh deui pasukan panggalak-galakna nu tara disesakeun. Jadi bukan penyerangan, bukan invasi, tapi genocide. Mun bahasa Inggris ari invasi mah penyerangan untuk menguasai, ari genocide mah adalah penyerangan untuk menghancurkan, dibeakeun dipaehan kabeh. Can pernah aya pasukan anu bisa ngalawan pasukan Abroha. Da gajahna oge buluna tulalena teh dipasangan pedang. 100 siki. Cokor lagi dipasangan pedang. Jadi karek ngagini kahapuk pae. Aduh eta ngariung 24 kabilah nu aya di Mekah. Kumaha ieu jeung ka pangersana. Oh, pimpinanana disebutna Abul Hakam. Sana mana? Nyaeta hakim agung suku Quraisy. Ahli lobi mun diwangkongan ku manehna boro-boro batur nu ijideun ge jadi disebut ahli strategi perang, ahli main pedang, ahli main panah, jago main tomak, jadi pimpinan di sadaya kabilah ngaranna katelahna Abul Hakam. Kulantaran teu iman ka Kangjeng Nabi engkena umat Islam disebut Abu Jahal alaihi wassalam. Eta kok disebut alaihi salam ka Abu Jahal. Gitu ini. Jadi bingung rek terus ngomong aja. Hutan teh sama para bulan teh ka dieu teh kuat nyebut alaihi salam. Ini proje robah ieu pamadegan teh. Lamun ka Nabi nyebut alaihi salam. Ari ka Abu Jahal atau alaihi lakat eta mah beunang diri mah di pikiran heula kawangkong. Kan kaboloksokan muridnya. Abu Jahal alaihi laknat atau laknatullahu alaihi. Kumaha ieu euy ngariung.
da moal kuat moal sahebat kurang mangkiran si Amang eta Mamang Abraham terus di wangkongan teu bisa ngajak ka wangkong mah utusan ti raja mana wae teu nurut penggal langsung barbar ge aturan bangga saya nemu orang titirah we titirah pararina KWP ngalut ngarungsi kecuali hiji alon sabenerna mah nu jadi dulur nama salakina ngan salakina waon jadi dia teh meureun alo kabeungkeun namina teh Siti Aminah danuju hamil ceuk Sayyid Abdul Muthalib Ali bin Abdul Muthalib Abu Thalib mah tos buku sebenarnya Abdul Muthalib Jogja rek ari dieu mah hakim karunya yesin neng pinantu keur mah anak aki salakina pan asal nama pamimpinna suku Quraisy teh Sayyid Abdullah pupus digentosan ku Abul Hakam teh anu ceuk didinya alaihi salam teh bieu Abu Jahal teh jumlah rek arangkat mah ieu mah nu rarido we baturan si Nyai rek ngalahirkeun api marek di dieu we da geus kolot tah pae sugana akhirna batur barangkat eta mangariu we kinten 5an didinya Nyai sabar ujeu mah salaki eueuh dulur-dulur eueuh nyerek diserang urang pasrah we bi urang pasrah we wapi kumahakeun Nyai tidinya di mana otak geus teu bisa dipake mikir terus teu bisa dipikirkeun tuh kumaha ari bisa ngobrol nu aya ngan ukur hati anu pasrah ka Gusti maka saat kamu berpikir kamu menjadi orang yang paling hina tapi saat kamu berserah kamu menjadi raja di antara para hamba. Mau dibalikan deh. Menjadi status. Pernah ngomotin omongan urang itu cerita. Copy paste. Kopi pahit kena kopi paste. Plagiat. Maka dirinya anjeunna angkat. Tah ari dongeng nu kararieu tong sok diaturkeun jeung dongeng-dongeng anu meunang ti para ustad nu kenging tina kitab biasa. Abdi dongeng-dongeng kararieu teh kengengna teh kengeng ngaos di Syria, di Yaman, ngadangukeun. Anjeunna nu ngadaramel kitab nuju di India ngadangu kisah ieu ti Hadraji bekasana minama. Hadraji teh pangarsa tuh. Babaji anu diglepi ka urang mah jadi Mama Haji teh orang India menyebutna Babaji di Hadraji anu ngangge kitab Hayatus Sahabah qoblan nubuwah sameme dilusurkeun Kangjeng Nabi geus kitu teh anjeunna lumpat ka Multazam ayo terus kantos ka Mekah mana cing Multazam ini jangan makan orang itu antara Hajar Aswad sareng panto Ka'bah namina Multazam tempat diijabahna doa tempat lahirna si Nabi Ismail ngalih ka Hijir jadi Hijir Ismail aya lahirna mah di Multazam didinya fa'abada Abdul Muthalib ala millati Ibrahim maka ibadah etan Abdul Muthalib teh nganggo ibadahna manggo ibadahna teh ibadah Nabi Ibrahim kumaha ari ibadah Nabi Ibrahim rapetkeun soca rapetkeun bibir rapetkeun waos lipetkeun ledah ka paling luhur tungkulkeun ka paling kiwa hirupkeun lapan Allah dina latifatul qalbi tah eta teh millah Ibrahim wa anitabi millata Ibrahim
jeung maneh kudu turut kana tata cara Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin moal dianggap musyrik tungku pasrah ka Gusti nyurutun cai saja cenah mah bijada geus deukeut da ceuk anu mantau geus katingali 100 kilo deui geus katingali eta ngebulna haseupna pasukan Abraha bari tamburna teh sayup-sayup geus kadangku bum 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 wah tuh pasukan puluhan ribu ratusan ribu geus kacar-kacir kabeh ari anjeunna tungkul didenge-denge teh eueuh keneh mana ieu teh Abraha terus mikir ka Gusti kalaka orang lain langit caang parat di langit ketujuh ngagebrai caangna leuwih caang padan tengah poe lompat Abdul Muthalib disangke murang kali Kanjeng Rasul sanes lahir tina gagaduhan tapi Kanjeng Rasul mah lahir tina patuangan langsung borojo mantap Kanjeng Rasul mah teu kaentepan ku kahinaan cai plasenta nu kaditu teu kaentepan sabab lahirna tina patuangan sami berarti Kanjeng murang kali abdi murang kali murang kali abdi oge lain tina patuangan ada di kodet eta mah ku beso hayang sarwakeun wae ku Imam Ibnu Syauqi ngadamel syair Wulidal huda fal kainatu diyau buru jerangkang jeung Nabi langit caang langsung urang Arab urang Mekah harita ningali eta kuat caang kitu jadi bangunan diduruk padahal dengan waktu Sayyid Abdul Muthalib tungkul teh Allah nurunkeun ara'aital naon teh pun Abdul teh kumaha teh ara'aital awiyah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil hayang nyaho teh maneh kumaha carana Allah nyerang eta Abraha jeung pasukan gajah terus alam yaj'al kaidahu fi tadil saha nu bisa ngalawan pasukan Abraha ku Allah mah teh dilawan padahal teh terus wa arsala alaihim Allah teh ngutus manuk nu pangletikna nu aya di neraka jahanam pangnaonna di jahanam piir eta teh cuit cenah ariana gubrak ka dunia majanjangna ge 700 meter bari nyokot batu tina neraka jahanam eta luhurna kang pluk make diserang ku drone atuh cek zaman ayeuna mah pasukan senyap ti luhur teu katingali bari ieu kur maju bari lagi pluk faja'alahum ka'asfin ma'kul kawas kararas kadulu katiung pluk langsung garing langsung lebur langsung jadi debu katiung ku angin jadi leungit ai ceuk di dieu kan eta teh ngagulung teh hasil pasukan hubungan ngagulung teh para rae pasukan teh kabeh mantap 3 poe ieu tong aya jarak ka Abraha aduh buradana da beak hancur langsung wah ini ngali caang ceuk Abu Lahab teh ye Abu Jahal naon itu pokona teh euy kaduluk lumur urang pokona kumahanya arek nyelilakan dunia atau sani dia ieu mah peng anjeunna naik kuda Abu Lahab teh pangbunharna deg ditingali teh udah nurungkan acan batunya
Ayo caang dia naon digorokeun fihal maulud aya nu dilahirkeun alo aing lahir nu caang dia mah ditingali papabuat eta ngengklakna Abu Lahab alo aing lalaki alo aing jelema nu daratan balik deui ka dieu diberean aya nu dibere emas aya nu dibere duit ti kabeak hartana kabeh da pamajikanna teh nanaonan ieu teh Pak wah cicing mangati sia mah aing boga alo lalaki dibikunan bunga ku lahirna Kangjeng Nabi mantap dicatat dina cariosan para ulama bahwa Abu Lahab mah setiap dinten Senin diangkat siksaanna ku Allah. Kunaon? Pedah bunga ku lahirna Kangjeng. Bari kafir pada deueut. Bari nu ngahantem Kangjeng Nabi dibere ku Allah kamuliaan. Ayeuna mah urang bari kaayaan muslim, bari kaayaan mukmin, urang bunga ku lahirna Kangjeng Nabi, maka insya Allah Allah bakal nurunkeun rahmat ka urang sadayana. Amin. Baik. Dulur-dulur sadayana. Ari sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad aya nu kantos terang teu nu dilungsurkeun nabi naon aya teu nyaho teh nyaho ki mau was dihitung benteng Nabi Isa hari ti Kangjeng Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Muhammad sabaraha taun Kangjeng Nabi teh dilahirkeun dina 570 Masehi. Hari Nabi Isa teh pupus neme dihitung 1 Masehi. Pan Masihi teh Isa al-Masih. Itu tahun Masihi teh nyata tahun tina lahiran Nabi Isa. Jadi sabada pupus Kangjeng Nabi Isa, lain pupus Kangjeng Nabi Isa mau diangkat. Dugi ka Kangjeng Nabi teh cenah 300 tahun. Sabaraha tahun? Ada orang taros nu hadir di dieu aya nu gaduh kebon teh. Masih ada itu. Aya nu gaduh kebon teh. Pas beak di lemurna gaduh kebon dulurna aya teh. Aya nu gaduh wargi gaduh kebon aya di lemur. Aya. Teu buka di sarua. Ini banget teh balik ka mana tuh? Aya nu gaduh kebon di lemur aya. Aya. Cing lamun kebon diantepkeun sabulan kumaha? Bala sataun garung 300 tahun jadi nawan jadi leuweung gelandagan aya geus leuweung gelandagan hileud aya moal sato galak aya monyet aya eta teh sabaraha ratus tahun 300 maka sabada kitu 300 tahun teh aya rasul kaayaan manca Arab gayaan jelema zaman harita patrah disebutkeun patrah teh kumaha parah kalakuanna beunghar mah bareunghar da tukang usaha pinter mah parinter da dari aja persoalan nama bukan tidak ada peradaban tapi tidak ada akhlak maka orang kudu bisa ngabedakeun aya adab aya akhlak setiap orang berakhlak pasti beradab tidak semua orang beradab itu berakhlak karena ada peradaban yang tidak berakhlak. Palinter mah palinter. Jarang ada pembangunan, ada peradaban di sana. Tetapi tidak ada akhlak zaman patra. Aya kalakuan jelema teh kuas hileun ngan ngateulan ka batu. Aya kalakuan jelema teh uncrae jelek kuas monyet.
Origur butuh tuturubun kahanap datang ka RT leutik bener teh ari geus jadi ngajadok di luhur teh turun-turun apa nu kitu teh naon monyet bener ayeuna mah di pararasa monyet teh fotona teh di jalan aduh tapi insyaallah aya ti keluarga ranca naon itu ranca meong mah jelema beureun lain monyet eta mah kamari abdi payudeuh calon-calon DPR RI, DPRD provinsi, DPR kabupaten punten ieu nu hadir monyet jelema cuy. Cicing teu ngajawab nih bangun monyet cenah. Jalmi awas ya. Sia geus jadi kabeh teu inget ka lemur ieu ku aing dikencarkeun deui ka leuweung sia. Eta mah Bupati Sukabumi bibir gidan kehen sia wani-wani teuing sabodoh kan da kudu mulia jelema badan monyet atuh curug bohongan atuh da geus jadi teles sepoho ku kitu-kitu teuing curug teh monyet wae inget ka leuweungna beda ku ieu jelema teh inget ka lemurna engke we inget teh mu sae nyalon deui parah dulur beres maka kaayaan jelema parah. Maka dongkap Kangjeng Nabi lain rek minterkeun lain rek ngabeungharkeun datos pararinter tos barareunghar sahingga dibahasakeun naon kitu wa Muhammadun illa rasul Allah Subhanahu wa taala hadir ari ka Allah wa Rasuluhu anu bener ari Kangjeng Nabi dengan ukur utusan qad khalat min qablihi rusul 300 tahun sateuacan teu aya Kangjeng Nabi eta Nabi Isa teh terakhir afa imata au kutila nah alamun Kangjeng Nabi pupus atawa dibunuh in qalabtum ala aqabikum rek baralik deui kana kalakuan jahiliyah wa may yanqalib ala aqibai wa pilamun maneh keurek balik deui kana kalakuan teu ecreug fala yadurrallaha syai'a Allah terugi Rasul terugi ngan lamun hayang jadi jelema hebat mah mending teruskeun perjuangan Kangjeng Nabi wa sayajzillahu syakirin eta ayat tingali dina jerona kisah nu bieu diomongkeun ku uing aya ditulah sabada kitu dongkap Kangjeng Nabi lain rek minterkeun ngabeungharkeun tapi inna ma bu'aitu liutammima makarimal akhlak kaulah hadir teh euy lain rek minterkeun lain ngabeungharkeun tapi rek ngomehan akhlak maka he urang Bandung tong sok diteangan teuing kabeungharan tong sok diteangan teuing kapinteran sabab geuningan jahiliyah ge pararinter barareunghar ngan eueuh akhlakan upami sabada Nabi Isa alaihi salam 300 tahun tika kos kitu kalakuan jelema sedengkeun sabada Kangjeng Nabi Muhammad tika ayeuna geus 1445 tahun. Lamun 300 tahun wae mararonya tunggul. Bikumaha geus 1440 tahun 5 tahun. Bener ini kingkong. Leuwih ti monyet. Bu, lamun Abu Jahal dionang kurang aja sade itu tadi bagaimana dionang kurang aja eta Abu Jahal liur cek Abu Jahal goblok leuwih parah kene jelema ieu badan aing jeung kitu contoh anu ku abdi awas
Zaman jahiliyah awewe nu ngajablay eta meunang ngalayanan lalaki teh ngan ukur diatur ku Abu Jahal. Awewe nu ngajablay mana para PSK abi tah maneh meunang ngalayanan lalaki ngan kur 10 teu meunang leuwih ti 10 nya tah lalaki teh kudu didaftar heula. Jadi bade ngajablay teh dongkap heula ka kantor kecamatan. Abdi Pak Jaman bade ngajablay ka situ. Enggak, saha nami? Hujan. Saha nami damlihur gitu ada orang Arab ya. Oke, Bapak. Hujan. Aki kudu ditanya tingkat 7 turunan kaluhur. Oke, bumi di mana? Di belah itu, belah ieu. Oke, pamajikan ngaranna saha? Ieu budak aya sabaraha? Sakieu. Ciri-ciri maneh naon ka dieu? Sebroteun aku camat teh kana lampu. Oke, maneh boga sifat anu aya tanda lahir teh? Ieu abdi tompel na punuk. Oke. Jom mangga ngajablay. Gitu. 10 urang temenan lagi. Jeung teu meunang gunta-ganti jablay kudu ka eta we. Beres kitu di mana-mana eta jablayna teh hamil. Keureuneuh maka eta jablay teh kudu dihamilkeun ngalahirkeun engke budakna teh siga saha. Dipapai nu 10 teh. Di mana? Siga mana teu? Siga mana teu? Eta zaman jahiliyah. Ayeuna tuh tinggali nu deukeut stasiun. Lalakina ge make masker acan teuing saha ngaranna teuing urang mana belakok bayar beres. Abu Jahal ge lieureun gitu-gitu teuing. Jeung Abu Jahal goblok ge meleuwih edan batan aing gitu. Zaman Abu Jahal lamun rek korupsi teu meunang leuwih ti 5%. Sabab eta mah biaya operasional. Zaman ayeuna edan rakyat pasangsara. Ari manehna ngeunah pesta batik lah. Pesta itulah masyarakat berkengkeng harga beas mahal namun cai hese. Beres? Pokoknya Abu Jahal ge lieureun lah. Cek Abu Jahal gobloknya kunaon aing tinggalin. Dan sabaratus tahun teh 1445 ditinggalkeun. Geus leuwih ti monyet ieu. Kulantaran Kangjeng Rasul sieun sabada Kangjeng Rasul teh euy jelema teh balik deui kana kabiasaan jahiliyah. Bahasana urang lempengkeun ayeuna mah inqalabtum ala aqabikum. Naon cenah? Biasa-biasa make istilah Arab atuh. Inqalabtum ala aqabikum hartina teh balik deui kana kabiasaan. Komo di Bandung poe Minggu tadi isukan besok di Jalan Asia Afrika. Bapak bahasa kamari ieu abdi kulem di PWNU aya rerencangan kuliah kamari. Ujian mantul bagandeng ka dieu teh dari buat lamun da ka dieu heula usiran urang ge asa buduh atuh. Ujian S3 abdi des non teh lah ujian eta proposal disertasi. Jeung nu sejenna pokona ujian tulis, ujian lisan. Kamari rungsing urang teh geus pusing sirang. Cek urang teh, "Bro, nongkrong yuk. Bapak kami ini di Papua jalan kuliah teh paham Bapak. Kami ini kelas jauh, tuh kami datang di sini saja 6 jam naik pesawat Bapak. Yuk kita main-main sebentar toh. Ayo atuh udin lah. Nongkrong di Asia Afrika.
Oh, ini yang ada di preman pensiun. Iya, pensiun anak bersorbangan nih. Oke, di bawah radio. Mana enak gue godek. Bapak. Apa bapak-bapak wis ah. Kami di Papua sedang belajar pakai baju. Kenapa perempuan di Bandung sedang belajar tidak pakai baju? Kita gini lari isuk-isuk edan pakai. Jangan jero unggul ini. Jangan-jangan nanti bakutukan. Papua pindah ke Bandung, Bandung pindah ke Papua. Nu kitu teh ngaranna inqalabtum ala aqabikum. Jarani pejabat lain mikiran tugas kalah mikiran gegeleun. Inqalabtum ala aqabikum. Balik deui kana kebiasaan. Salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki. Inqalabtum ala aqabikum. Mari kita lihat fenomena hari ini hadirin. Sudahkah kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah atau jauh panggang daripada api? Mungkin teuceum di lapangan ieu. Kangjeng Rasul sieun jalema baralik deui kana kabiasaanan. Maka Kangjeng Rasul miwarang ka para sahabatna nitip umatnya euy. Sehingga ku Kangjeng Rasul ditetapkan ashabi kan nujum kullama tadaitum yaqtadaitum. Hei masyarakat, ari sahabat kaula teh khulafaur rasyidin teh kan nujum kawas bentang. Kullama tadaitum tiap maranehanana nuduhkeun iktadaitum kudu diturut. Jadi posisi Kangjeng Rasul digentosan ku para sahabat ngarah masyarakat teu inqalabtum ala naon inqalabtum ala aqabikum teh. Ya Allah sekitar ditanya bolak-balik urang teh kecewa ka omongan teh. Naon inqalabtum ala aqabikum teh? Da ieu mah lain keur ceramah dina panggung atuh ngawangkongna bisa ngawangkong ieu mah. Abdi teh geus rungsi ngapurang peuting dengan hayeuna panggung. Resep kene kieu. Bila kieu kos panggung kene wae. Balik deui kana sabiasa. Tetepkeun para sahabat. Para sahabat mulai sararempuh. Sieun eta cariosan Allah teh eunteup nitipkeun ka para tabi'in. Tabi'in nitipkeun ka atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in nitipkeun ka para ulama nu jaradi wali kutub. Wali kutub nitipkeun ka para wakilna nu jaradi mursyid. Mursyid kana mursyidna deui, kana mursyidna deui terus. Tapi Kangjeng guru urang sadayana pangarsa Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Apa imatan halamun Kangjeng Rasul atau sahabat tabi'in atau tabi'in wali kutub pangarsa sahabat fokus inqalabtum ala aqabikum rek balik deui kana kebiasaan euy. Gontok-gontokan parasea di mamana neneangan kesalahan batur hirup asapang benerna na teu sadar apa eta teh kebiasaan jahiliyah euy. Ngaku menipang walina, ngaku asapang benerna, nyebut capres Imam Mahdi. Astagfirullah. Inqalabtum ala aqabikum. Ieu teh balik deui kana kebiasaan. Ku pangarsa abah jelema diajakan supaya dare ajar dikir. Nu burung, nu gelot, nu teu ecreug, nu teu regejeug. Kiai, santri, masyarakat jelema teu ecreug diajakan kabeh supaya diajar dikir. Nah, ari geus diajar dikir, dipilah-pilah. Ieu mah kasudialaya, ieu mah teu kasudialaya, ieu mah moal nepi ka pangarsa abah. Eta nu kitu teh inqalabtum ala aqabikum. Baralik deui kana kebiasaan meh aya guru agung pangarsa abah. May yang qalib ala akibai lamun baralik deui kana kabiasaanana fala yadurrallaha syai'a. Allah moal rugi
Kangjeng Rasul mah rugi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, wali kutub, guru agung pangersaba, mah rugi da geus kanepikeun. Nu rugi urang. Nu rugi antah mah lamun rek ngagarisan kudu make panggaris. Tegahan di ngawal kudu. Hoi. Lamun rek ngagarisan kudu make ngaran nama. Entong sok digarisan ceuk sorangan. Ceuk sorangan mah sok asal lempeng nih di tempat teh pokoke bengkung nih. Kalau lamun urang garis, bari mun set lah lempeng. Di tempat teh bengkok. Tapi lamun ngomong panggarisan, atos we. Apan aya panggarisna? Tanbi guru agung pangersaba panggaris. Kanjeng Rasul ngomong panggarisna naon? Hadis Rasul. Allah ngomong panggarisna naon? Ayat Al-Qur'an. Pangersaba sepuh ngomong naon? Tanbi. Pangersaba anu ngadamel naon? Miftahus Sudur. Uang ngadamel naon? Wasiat pangersaba eta panggarisna pake. Kadang ieu mah gatot gaca. Tot gaca ongkoh molotot tapi teu maca. Baca atuh baca supaya lempengna akur, henteu asa panglempengna padahal bengkung. Arah mungkin itu kawin itu udah mungkin gitu sebenarnya. Goblok siapa bagus. Saha maneh? Alhamdulillah. Itu mewakil kawin, itu mau itu. Aisyah saha? Tuh ini atuh. Aing disebut murid tuh ini bang. Ngandai ngawang kogen duwinya, mau wajib hukum. Kau. Ari urang kumaha atuh nu miskin teh urang teh. Ai urang kumaha atuh nu bodoh teh. Nama nyebutkeun miskin ieu mah ceuk si Jack mah. Apa Jack mah teh? Henteu. Anu boga Alibaba.com, urang Cina panggung hara di Cina si Jack mah. Ngomongna kumaha dasar kafir sih teh dulu. Hanya begitu orang Cina boleh. Kalau kamu orang kaya, kentutmu dianggap kata-kata bijak. Jelema beunghar ikut kok ganti. Tapi kalau orang miskin, kata-kata bijak dianggap kentut. Kawan kok bener oke itu jelema miskin udah enggak gitu teh kemana? Pan urang mah miskin, pan urang mah hina, pan urang mah bodoh, teu disyaratkeun dina ayat eta kudu beunghar, kudu pintar, kudu jago. Wa sayajzillahu syakirin. Nu bisa ngalajengkeun perjuangan Kangjeng Rasul mah jelema nu diajar syukur ka Gusti Allah. Kemae miskin oge manda kumaha eta udah mulai menang mesen. Ayo, urang miskin menang mesen lain. Hayang miskin teh. Da fakir miskin teh lain kahayang sorangan. Estu hadari pangeran. Kumaha pan urang mah bodoh. Sehingga guru agung pangersaba waktos dongkap kana pernikahan sin kuring sareng pun bodoh. Sumping mantenang lungsur luntur gali dongkap kanu hina di Sukabumi. Dongkap ka buminya pan kana dada abdi di kamar. Bade dugi ka iraha bageun ngarencangan abah. Samodarna abah. Bapak teh ngomong letak sopan Pak semangat Pak semangat. Hampura murid abah mah bararodo, murid abah mah barariskin. Kedepan aang pinter teh keur nutupan bodoh manehna. Kedepan si aang beunghar teh keur nutupan miskin manehna. Tong ditingali pandanganna keusrat, kesangna bau, peda miskin, peda bodoh. Kitu-kitu ge murid abah, hargaan abah.
pangarsawa. Tak wani-wani ngahina ka Ikhwan nu ngamuk lagi pangarsawa siapa? Dia beli pede jadi Ikhwan ini itu PDP. Lamun teh ingqalabtum ala aqabikum. Baik. Dulu sadaya. Naon atuh ari tugas Kanjeng Nabi? Soal wengi ieu uing bade ngadugikeun nu biasa dijelaskeun ku para kiai mun bulan mulud. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan naon ari eta teh dalil muludan lain. Sekali deui kawan-kawan. Ari eta teh dalil muludan lain. Nah, atuh dalil muludan eueuh. Wah, berarti bid'ah mun. Da baru muludan beungeut maneh teh bid'ah. Oh, dia zaman Rasul. Ini sih belum bid'ah lain itu kenaon goblok. Sok rada eta ngotelan beujit sia amang eta. Khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lamun dulur ngadenge keneh nu kitu ayeuna di Masjidil Haram keureut lah ceri mangtakin nomurang. Jadi sabada kepemimpinan Muhammad bin Salman temenang aya deui ustad-ustad nyieun perpecahan kullu bid'atin dolalah. Temenang rek di Masjidil Haram rek di Masjid Nabawi eta khatib temenang di ngomongkeun kullu bid'atin dolalah kullu bid'atin eueuh kita mah eueuh. Sabab lamun aya nu keukeuh kos kitu keneh wae di Arab di Mekah ayeuna lain dipenjarakeun deui ajengan digiling. Leuheung dipenggal mah keneh kuburanana. Leuheung dipenjarakeun mah aya bisa diteangeun ieu mah digiling 420 hiji ustad nu digiling. Jadi ditewak ku tukangkeun asupkeun kana mesin panggilingan sos langsung bijil ka laut. Jadi para pelaut geus teu aya pengadilan deui sabab ieu jelema nu ngayakeun perpecahan di mana-mana. Ieu jelema nu mawa kabengkahan di mana-mana. Ieu nu menghambat perkembangan negara. Ieu nu menghambat ekonomi dunia. Ieu nu mawa kacau kana agama. Ceuk urang Arabna. Kajeung di Arab begitu diberesihan rupana ka Bandung kabeh. Di ditu eueuh di Bandung loba coba ieu di tengah hati we naon. Wa pindah ya Arab ka Bandung. Naon sih ai bid'ah manami pangarsa sanes hukum. Ya udah ngawas ya Pak, hukum teh 5, hukum teh 5. Kieu kan baranganan ayo. Lain erek ngadukung nomor 5 lain. Ya ieu namanya eta kitu ngacung saeutik salah mentak teh naon dipotong kieu. Sabab di kumaha-kumaha ge abdi mah sekawan Pak. Karena si Aang tetap sekawan. Sekawan mah nomor 4 gitu. Itu kan teman-teman. 5 hukum kebel wajib ngomong wajib sunnah mubah makruh haram. Bid'ah mana? Nah, itu makanya butuh hukum Nabi bid'ah. Apa hukum nomor 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Manca kadang mikir, abdi masuk mikir, mana namanya ilmu luhur teuing bener. Da abdi teh dulu diajar ngaos usul fikih teh asal hukum. Tinggal witan warokot Bang Iblisna. Naik kana syarahna namina napahat.
naik kan rada ageun mina alumma, naik kana baikunia rada ageun, naik kana jamul jawami ngilu ngaji tamat deui teu manggi euy hukum bid'ah teu naon atuh bid'ah ngaranna bid'ah ai ngaran Mang Asep kudu kasep teu Bapak Asep teh tina kasep kudu kasep teu bisa Asep goreng begitu bisa teh kawan-kawan aya bidoneng di dina mina doneng sok isu doneng aya doneng teh tina goreng disebut teh eneng teh anak kuning beli ku hejo hideung hawu kuring disebut neng ari neng anak kuning goreng teh aya disebutkeun neng eneng neng kudu goreng kawan teu da eta mah naon aya nu ngaranna bid'ah mah bisa jadi wajib mana sok bid'ah wajib cek urang Indonesia sangu asok mam sangu aya Rasul ngam sangu kecarioskeun Siti Khadijah nuju ngisikan teras anjeunna ngaliwat miwarang Sayyidina Ali kanggo ngalasul Kangjeng Nabi di mana nuju ngaladaun der ngampar di sisi sawah der ngaliwat mam sangu liwat sadayana aya teh dewingna padang pasir di mana nyawahna oge naon di imam ku anjeunna gandum hintoh gandum di damel roti tak eta mun ngadahar roti sunnah mun ngadahar kejo bid'ah tapi pan bangsa urang mah mun teu panginjeun kejo ribu waktu nyalat jamaah ka Mesir peda abdi teh angkat ka Maisaro jauh di Kairo teh sadinten sawengi di jalan dengan roti deui aya jamaah pada urang kuningan ngomong aja kan ieu teh urang teh geus teu boga duit lain kunaon kitu Pak aduh aing teh kamari teh nyatu-nyatu diganjal ku roti diganjal cek urang teh da ieu di mana da moal aya kejo mah lah pokoknya mah aing paripuy hayang dahar jadi nuang buras genep bacang 5 mie 2 mangkok roti 4 bungkus ganjel leres tapi pami sangu mah 2 uap oge mam hebat kan orang Indonesia jadi bid'ah tapi wajib kurang dituang baik hadirin rahimakumullah jadi bid'ah mah eta mangarap ari kieu anu dan naon atuh hukumna teh aya hukum teh aya hukum kumaha ieu mah izharul mahabbah naon cenah cuy izharul mahabbah ngadohirkeun ka cinta memang cinta itu rasa tapi kalau tidak diungkapkan tidak akan ada pacaran boboh tadi omongkeun tinggal bisu jadi genep sigeuneun boleh punya ngomong kada kada diungkapkeun ai cinta kada ta mantak tadi geuningan di atinillahumma qabrahul karim bi'arfi salim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bicarioskeun kumaha Sayyidina Fatimah kaayaan Sayyidina Fatimah Sayyidina Aminah kumaha kaayaan bangsa Arab harita untung we nu maca teu ngartos nu ngadamukeun teu ngarti pokona sallu alaihi mending ngarti teh sallu alaihi untung nanti berkah kita sahaja tengah tapi berkah coba sekali-kali mah ngarang HP kanggo Android aya anu aya sinyalan aya
aya kuataan aya tulis tanu dina eta teh tulis terus terjemahkeun dina Google Translate atawa tinggal muka Google qasidah Maulid Barzanji dan terjemahannya. Carioskeun kumaha kaayaan Kangjeng Rasul merjuangkeun agama, kumaha disiksa ku kaum Quraisy. Mantap teh ngomong sallallahu alaihi mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Ari nuju ngamulyakeun teh Jawa teh nu macana teh budak. Bari ngantung, bari nyebutkeun tala'al badru mahalul kia marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban Jaddal Husaini. Di mana dibacakan gitu diyakini ku Syekh Imam Al-Barzanji. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabenerna mah Kangjeng Rasul teh dongkal ka urang sadaya. Mantap ngadeg sadaya ngamuliakeun kadongkapanna. Mantap tosok bari ngalamun. Marhaban marhaban oh ini dah Nabi yakin itu sih. Oh. Ih, itu bangsa urang mah kana heureuy putih. Baik, terus ya. Gitu keayaan. Yuk orang pede ayeuna. Jadi ieu mah ngadohirkeun ka cinta, ngadohirkeun ka cinta mah kumaha we bebas. Erek ku kemang, erek ku kata-kata, erek ku lagu, erek ku ucapan, erek ku tingkah laku, erek ku kecupan. Bebas tuh. Cing ari rasa cinta aya dalilna teu? Pak, bogoh aya dalilna teu? Bapak kunaon make bogoh? Aya kunaonna teu? Aya ujug-ujug. Ban ujug-ujug nyampak bari nyiksa kaedanan ku bebeakan gitu. Teu ingin di mana, teu ingin iraha, asup pernah rasa kana jero dada ujug-ujug nyampak ke bari nyiksa kaedanan ku bebeakan teuing jeung kudu sumpang oge iraha mulai bogoh teh teuing kunaon make bogoh atuh teuing ngan kade tong sok diomongkeun teuing sok ngamuk pan sok nanya teh beraninya Pak ari bapak baheula kunaon bogoh ka mamanya nih bari geus boga budak genep eta teh. Geus rangai budak nanya keneh. Eta nanya keneh kunaon baheula boga ka mama? Ceuk si bapak teh ngajawab, "Teuing atuh aing takdir tok kudu teuing atuh." Dan cuman mah jadi dong orang tiru poe teh bari sare gara-gara salah jawab. Bener teh Bu? Itu mah ditanyakeun deui atuh. Ai lalaki mah ada teu kudu nakena naon teu kudu makena ai bogoh nya kumaha euing mentang milu-milu pusing nya kumaha dewek kabogoh dewek kitu we soal cinta kuring jeung manehna soal asmara montong loba aldi tosok loba banyak teu loba ngomong dah teuing da ieu di jero kan memang awak masuk nanyakeun iraha apa bibiti bogoh ka mamate iraha stoi ngomong deui atuh da geus lah aya mah geus di salaki jeung pamajikan tong loba cakul heuh paneh nyaho pohon deui ai mama di pohon deui batur mah diingat-ingat nyamung deui kana batur ban jadi teu kudu make dalil dari majin ari eta lakon kana lakum al-ahzab ayat 21 di mana dongengna? Eta mah dongengna nuju perang Khandaq. Nuju perang Khandaq. Saur Sayyid Salman Al-Farisi Kanjeng Nabi, ieu katingalina orang Quraisy bakal bales dendam gara-gara eleh perang Badar. Terus kayak gitu kumaha Salman? Urang kudu nyieun strategi.
kumaha strategina urang tengker di daerah ieu deukeut Uhud. Oke. Di perbukitan ieu urang tengker akan urang jieun susukan. Bahasa Arabna susukan teh naon? Khandaq. Sayyidina Ali belah dieu, Sayyidina Umar belah dieu, Sayyidina Utsman belah dieu, Sayyidina Abu Bakar belah dieu, Siti Fatimah belah dieu, Kangjeng Rasul belah dieu, ieu belah dieu. Oh, Siti Aisyah belah dieu, disebutlah ayeuna Masjid Sab'ah. Masjid naon cenah? Sab'ah daerah Khandaq. Ari ngagalina teh lain cara ngagali di dieu di gede bage. Ngagali di Madinah batu hunkul. Jabret telas pake balincong. Bari dina kaayaan sasi Ramadan. Bari panas bari saur. Seueur para sahabat anu pingsan, gelem pingsan. Banyur ku cai korejat juga. Saatos kirang langkung sasasi eta ngadamel Khandaq, ngadamel pariter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh dijurungkeun ku kabeh sahabat teh. Wah, tu pangkolot ngomong ka ditu. Teu wantun burukeun ah. Pan moal mamitoha. Jeung nyarios ka ditu. Mayunlah Sayyidina Abu Bakar. Cep, aya naon, Bah? Kieu manawi punten tapi ieu mah. Mohon kunaon, Bah? Pasukan teh tos 3 dinten teu acan penak jeung katuangan. Janten kalaparan pasukan teh sadayana. Terus supados katingali kuat patuangan teh diganyel ku batu. Ari kitu kumaha? Manawi tiasa tuang heula atawa kumaha? Allahu Akbar Kanjeng Nabi. Munajat Kanjeng Nabi ka Gusti. Nuju kitu teh jol we Ummu Salamah. Kanjeng Nabi. Naon harewosan? Wonten. Tarik we atuh ngomongna. Abdi teh gaduh gandum saalit sareng doma bekah. Gandum saalit doma cekap kanggo pangresapa. Kinten kumahakeun? Mulaparna ge batur, mungkin ai batur malah eta batur. Anu penting mah junjunan we, dia musti kaning alam. Ya sok pencit we domana gandumna damel roti nya turuban we mangga mungkin pamitos asak wartosan abdinya mangga pencit susuruputan keur kalaparan sadaya anjeunna Ummu Salamah jeung carogena jeung urang kalina ge kalaparan dulu tapi demi junjunan keun urang mah pake nu penting Kanjeng Nabi. Tuh tinggal belakna batu ke Kanjeng Nabi. Ieu mah ajengan liwat nyumput sieun dipenta. Oh, sugan. Eta sumputkeun eta dahar bisa dipenta ku ajengan. Beres kitu teh. Kanjeng Nabi naon neh? Atos asa siap disaji dihidang. Terekel teh Kanjeng Nabi teh naik kana masjidna Sayyidina Ali, Masjid Sab'ah teh. Ayyatuhas sahabah dulur-dulur Ummu Salamah geus mencit doma nyiapkeun roti keur urang sadayana. Alhamdulillah cek sahabat gelepok teh Ummu Salamah nama pingsan. Goblok banget. Bapakku wae Niki tuh Kanjeng Nabi mah lolosan pantai ge harewosan bejana gitu teh cicing we cicing tos seueur saur mangga sadayana hayu ngantri ka dieu ngantri diturubanlah katuanganana mantak ti ka ayeuna ka mama teh sunat di tutupan ngawa tudung saji ngawa-ngawa
ngadua lah Kangjeng Nabi. Ieu ge termasuk sasangkala doa eta. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mugi Gusti barik lana ngaberkahkeun maha berkahkeun ka urang sadayana fima razaqtana tina rezeki nu dipasikeun ku Gusti nya eta doma hiji roti sampean. Muga-muga jadi berkah. Ori sahabat geus kalaparan teh atuh. Kepingping rambut cokot roti we log teuneun ini teuneun. Eta Ummu Salamah ngahulang 1.700 sahabat kabeh nyokot sacemua teh erek-erek. Allahu Akbar teh beak-beak. Rengse sadayana keneh Ummu Salamah abdi sok salira jeung keluarganya anak junjunan heula gampang urang mah yo. Nyono kamu keluar kan. Da Ummu Salamah apal. Gete jeung Kangjeng Nabi teh hayo buka batuna paling digaranjeun sanes dibuka kambenan kolotrak batu disimpen ngarenga tos sadayana dibuka Kangjeng Rasul nyarios ka Sayyidina Abu Bakar. Pak punten lah nu abdi mah pangmukakeun ti palih pengker. Dibuka teh Kangjeng Rasul mah geus rapat kambenan. Dibuka teh batuna teh 3 bari aranggeun. Barabai ti sorga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Geuningan salira mah 3 abdi mah tos 20 dinten teu acan tua. Dibuka teh kok dugi ka tilas batuna teh mana teh di dieu. Didinya dongkap malak Jibril nyanak wahyu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu dongeng eta. Ayeuna itu beak kok kumaha caranya? Langsung itu nya. Masih naon? Masih euy. Ayeuna kantosan main bola teh yeuh. Yo, lamun aya nu nyanak pulpen, sok. Lamun teu nyanak pulpen teu nanaon. Ayat eta teh yuk urang cobi bongkar nganggo ilmu nahwi. Ngaji ye. Ya. Dulur asal kata nama kieu. Urang pokoe A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nemeh kaos nama itu tadi mencah karek pembukaan kene. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Koma tinggal dinya. Eta geuting beres ting moal sakitu oge. Naon kalimat intina mubtada khobarna heula. Sabab ari kana mah amil nawase sugro. Lebetna kana mubtada khobar. Kalimat asalna adalah uswatun hasanatun la fi rasulillahi lakum. Atau uswatun hasanatun lakum fi rasulillah gitu. Naon artosna? Uswatun ari sampel. Apal sampel teu urang dieu? Sampel jeung contoh beda teu? Sama. Jadi contoh teh sampel. Kunaon atuh ngintana sampel lain contoh? Sampel teh contoh nu pangsaena prototipe. Mang Aang diajar nyieun tahu, Mang Ogin ngadamel restoran. Mang Ogin nanya ka Mang Aang we mana teh nyieun tahu ah? Mohon coba abdi nyuwunkeun sampelna.
di pasihanan anu pangawon anu pangsaena. Eta sampel nangin. Ari contoh masa aya we teu naon. Ari sampel mah contoh nu pangsaena. Ieu uswateh sampel. Kangjeng Rasul nurunkeun ka Allah nurunkeun Kangjeng Nabi ka urang sadayana eta teh sampel pangsaena di antara damelan Allah nu pangsaena. Eta uswah. Geus mah contoh pangsaena hasanatu. Kunaon make kudu ditambahan sifat hasanah ngarah bahwa aya sampel nu sae teh tibang ukur sae nu eta. Aya sampel nu sae teh bari disamawa kasayan kanu sanes. Janten Kanjeng Nabi mah janten sampel teh jadi contoh teh disamawa alus kanu sanes. Mana contohna? Sayyidina Umar teh perampok, preman, deket jeung Kanjeng Nabi mah kaeudepan ku hasanahna jadi sahabat. Tibang pernah di jalan minum karek 3 ember macan kelas Umar. Ieu mah sekelas Umar wae bisa tobat. Gitu. Uswatun hasanatun. Ari sampel anu pangsaena teh ti Allah nya ta Kangjeng. Laku eta teh keur urang. Keur saha? Lain keur batur. Lain keur jin. Lain keur malaikat, tapi keur saha? Naon nu kudu dicontona? Fi Rasulillah. Sanes angean Rasulillah, sanes katuangan Rasulillah, sanes bahasa Arab nu diange ku Kangjeng Rasulillah, tapi nu kedah dituturkeun teh fi Rasulillah nu aya dina jero Kangjeng Nabi eta fi dzarbiyah. Tinggal di bawah bae ngaji mulai oleh dulu Allah ngendika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jelema ku Allah dijieun dina kaayaan mulia sanajan tina bahan baku anu hina. Jelema ku Allah dijieun manusia keur ngamulyakeun Allah, keur ngagungkeun Allah, lain keur ngahinakeun. Jadi jelema ku Allah dijieun supaya bahagia, supaya sukses, supaya mulia. Allah nyiptakeun salira teh ngara mulia kabeh. Hoyong mulia teu? Hoyong bahagia teu? Mulia can. Jawab. Rasakeun ieu urang sajujurna mulia can. Bahagia can. Ngeunah can. Hoyong mulia, hoyong bahagia, hoyong ngeunah. Berarti lamun urang hoyong mulia kudu nuturkeun nu saha nu mulia teh Kangjeng Nabi Muhammad. Hoyong mulia maka cek Allah ieu jelema karunia maringungeun hayang marunia hayang aragung tapi bingung ngagungkeunana, maka ku Allah diturun ya contoh ieu. Urang nyieun contoh we lah ieu mah. Ceritanya ada seorang tokoh dari Cina namanya Yoko. Yoko ini tukang bikin tembikar, keramik, kendi, aduh. Waktu nyambung apa tembikar siapa keramik apa sanes keramik landai, keramik tembikar cara mulai di Purwakarta geuningan nu sok didamel gelas guci negara itu apa gerabah tembikar teh gerabah nu kana itu lah pan anu hebat mah di Cina gitu teh Payoko teh tukang nyieun nu kitu di Cina beak cerita dulu
datang ka gede bage hayang oe dalit Cina jalit tanah pan gitu sih orang Cina mah. Saya bingung Pak Kiai dengan bahasa Indonesia. Pada itu kamu bisa gali tanah keluar air disebut jomol. Daging potong kicip pakai kecap dimasak jadi jomol. Cek orang mana beda tuh. Gali tanah biji cai disebut sumur. Hari daging di kereta disebut semur. Dia orang Cina mah jomol. Mana jomol yang baik tidak tahu. Oh, mau apa kok datang ke sini? Mau cari tanah yang sama dengan di Cina? Oh, cari di mana-mana ada di gede bage aja mau. Aja meong. Jadi nyokot tanah ti dieu, dijieun ku manehanana. Jadilah gerabah. Jadilah guci nu sae. Hiji nage 10 juta. Ngadap beunghar atuh si Iyoko teh. Da hijina sabaraha? Cing aya urang dieu hayang milu beunghar teu. Hayang milu beunghar teu? Hayang milu gagah teu? Jadi kudu nyieun kucing. Nyieun ku sorangan langsung bisa moal. Mun hayang mahal, mun hayang gagah tuturkeun saha? Yoko da eta Yoko nu dijieun sampelna oge. Tungtungna di antara masyarakat teh ayalah Mang Ogin punten namun tami Pak RW. Mang Ogin nuturkeun Pak Yoko, ceuk Yoko Ogin, oe mau pulang ke Cina. Yuk bikin di sini nanti oe terima di sana. Kita bagi-bagi harga. Sana oe jual 15 juta, yuk bikin sini oe beli 10 juta. Jadi bongor atuh Bang Ogin teh. Hayang bongor saya? Kudu ini ka Cina nuturkeun Pak Yoko atawa cukup datang ka Bang Ogin? Datang ka Bang Ogin. Lamun jelema hayang mulia, hayang nepi ka Gusti Allah. Jelema hayang mulia, hayang dugi ka Gusti Allah, maka ku Allah diturunkeun sampel Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi teu bari uwi di ka Gusti Allah, ngadamel para sahabat. Atuh urang mun hayang nepi ka tuturkeun saha? Ai sahabat oge darek aruwi atuh nyieun tabiin, atbaut tabiin, wali kutub, wali mursyid, guru agung pangarsaabah. Jadi mun hayang nuturkeun Kangjeng Nabi, tuturkeun pangarsaabah. Itulah intina. Jadi lamun hayang mulia, hayang agung, hayang genah merenah tumah, carana teh tuturkeun Kangjeng. Nu dituturkeun teh naonna? Tuangeunana sanes. Ripuh dibere roti komo es kitu rasaan. Keugeuh kudu kejo di urang mah. Acungna sanes. Sanes bileung-bileung mun boga gamis mun teu boga karunggon hiji-hijikeun. Naon atuh? Fi Rasulillah. Nu aya dina diri Kangjeng Rasul. Makna fi dzarbiyah bainal madrub wal madrupe, antara nu diwadahan jeung nu ngawadahan. Sanes ukur nuturkeun Kangjeng Nabi na, tapi uturkeun nu aya dina diri Kangjeng Nabi. Aya naon dina diri Kangjeng Nabi? Akhlakna. Naonna? Akhlak teu gumantung ka jelema pintar atawa bodoh. Akhlak teu gumantung ka jelema beunghar atawa miskin. Jadi nu pintar bisa nuturkeun akhlakna, nu bodoh bisa nuturkeun akhlakna, nu beunghar bisa nuturkeun akhlakna, nu miskin bisa nuturkeun akhlakna. Coba lamun nu kudu dituturkeun angeanana, bari nu miskin moal bisa nuturkeun. Da kaya acis keur ngagaweun. Coba lamun nuturkeun ka tuanganana, nu teu bisa ngadahar roti moal bisa nuturkeun. Tapi nu kudu dituturkeun teh naonna? Ari akhlak jeung adab naon bedana? Ari adab mah ti luar, ari akhlak mah ti jero. Ari adab mah
Aya akhlak mah dina kitab Insan Kamil. Oh, resepna mau gitu. Karya Syekh Khatib Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar radhiyallahu anhu. Moal disebut jelema lamun can lahir 2 kali. Berarti ieu reinkarnasi lain. Moal disebut jelema sampurna lamun can lahir sabaraha kali? Cara nom sapertos telur nom apa nom? Nom lahir tina naon? Hayam ai keur jadi nom. Nom we. Pepeuskeun di luar. Adab, peradaban dididik oleh keadaan atau adab teh. Ngan pun jadi telur ceplok, paling telur dadar, paling jago jadi kue. Nom coba kebayangkeun nom. Pepeuskeun di luar, dirinya pernah kasakan nom teu. Gitu deui kita kaulang mah. Kantos pepeuskeun nom kantos. Nah, lamun dipepeuskeun nu diasakan jadi telur ceplok, dikocek-kocek jadi telur dadar, hijikeun jeung tibung jadi kue itu atuh. Tapi lamun pepeusna ti jero bisa nogan deui. Hari pepeus nanti jero naon megar itu terus di jero nok terang nok teu bisi teh nyawa nok acan di urang kota. Lamun nok pepeus nanti jero namina naon megar maka bisa nogan. Mimiti urang lahir di kolot urang kawas nok la ta'lamuna syai'a tanya hona naon tong dicarekan tong diamkan tanya hona naon saha nyeri inung urang wahnan ada wahnin penderitaan di atas penderitaan itu terkantos kalian aya nyeri itu Inas loba atau salin berkade nyeri itu ikna panjang atau anda apa nama ngeunai numpaka numpul inu nama jeung kudu keureuneun jeung nyeri komo lamun nu jerengesan apa bener da salakina teh reuas teh naudzubillah aduh kumaha tuh mah ninggal pemaji kadang madan salakina ngilu madan itu borojol anak ieu borojol ngisi mama adik-adik dilahirkeun di mana dina perut mama murid adik ngahiji jeung henteu atuh pan beda ari kumaha beda pan hiji di dinya mungkin mah celingan teh disebut layi we atau acet tuh lanceut urang tuh tingali nyeri itu eta mada Gusti kobokeun mimitian bodoh ngalahirkeun ngalaman meureun panik teu Pak panik ruang deuk nya ngade kitu curi nyodok ke karapung abang kada bingung kita mau watas kupun biar bawa tas atuh urang ka rumah sakit kalah mau bantal riweuh teu puputin riweuh teu pupuri. Oh iya, neangan kunci mobil, buku kunci mobil geus diasupkeun ka dinya. Kunci paburukeun atuh dicekeun kunci teh ka pagi. Pada hari ini geus diasupkeun jeung eta lieur, kacamata di tangan buku apa kenapa mah? Gitu. Ini ka rumah sakit. Datang teh ka dinya. Ceuk dokter teh, baru pembukaan ajengan. Waduh, karek pembukaan can sambutan alhamdulillahi tawasul bukan orang masuk ceramah ini lamun nelpon kana teh geus acarana teh namanya pembukaan pembukaan apa nyangkene can sambutan maca Quran tawasul wah komo lamun manakib pemanakib heula apa nyangkene
pembukaan kahiji biasana 3-5 jam sekali, mulai ada 2 jam sekali, 1 jam sekali. 3 sabaraha pembukaan, salapan ada 10 pembukaan diinduksi mungkin ngajerit-jerit wahnan ala wahid dipegangkeun salapan urat ku Gusti, dipotongkeun salapan tulang we di jero. Boronyo teh budak macet ngomong pada kieu mah gitu padahal sedikit tinggali we nu aya cara leutik teh eta teh boronyo lagi ngagolosor jembling saminggu di mana kita ke dasarna tina basa keur dihamilkeun tadi nu sareng kieu mah kurinyol nu baragang kitu mah kurinyol leuwih di mana gara-gara tina nyieuna ai nu sareng kieu mah semangat dah haji lamun leuleus kitu mah bapana baheula kitu gejeblak jadi gak cabruk ini korodol budakna ceuri ilungna ceuri atawa bunga udah mau dilahirkan jadi tika umur sabaraha urang dianggap jadi tika balik minimal 8 tahun jauh dari 15 tahun tak jadi naon ari geus kalolotil mah tong jadi wae lamun teu megar-megar naon ngaranna bicara wah ieu cacing calangung tugas kolot megar-megar lamun hayang megar kudu dikumaha dicileuleumana ana enog hayam nog dicileuleumana ku meri apa meri teu nog hayam dicileuleumana ku meri ningang peletrek teh gak jadi anak hayam anak meri dan capek teh abdi atuh terus terang abdi mah tadi dongkap subuh di Surahen dongkap subuh istirahat sajam 2 jam teras manasik nu bade angkat umroh dugi kakeun asar langsung angkat ka dieu nanu errorna di dieu balik kayak gitu ampura nya dulur dak kumaha teu da nu ngaji dan nu kieu mah tak kemah mending orang ajengan geura teu mikir rekani no hayam dicileuleumana ku meri ningang megar jadi anak hayam nuturkeun hayam nuturkeun meri dari cileuleumana ku sanajan anak dasar ayeuna urang jadi enog teh ti kabaleng kuduna geus balik teh buru-buru cileuleumana cicing dina tempat manakiban eta teh keur dicileuleumana lingi dina majlis khotaman eta teh keur dicileuleumana tiap pada salat zikir eta teh keur dicileuleumana tiap waktos zikir kopi eta teh keur dicileuleumana najan urang anak jelema biasa
Dong bapak orang mungkin bodoh, mungkin. Dong bapak orang mungkin hina, mungkin. Tapi orang dicileuman kudu marunya. Peletek megar. Najan anak jelema hina, tapi nuturkeun anu kahartos teu eta contona. Nah, basakeun indung urang ngalahirkeun urang nyeri teu? Nyeri. Ayeuna mah urang kudu ngalahirkeun urang. Urang nu mana? Lain kurung da eta mah endog, tapi kuring kudu dilahirkeun kaluar tina kurung. Ieu kurung ieu. Di jero ieu aya kuring. Tah kuring ieu teh kudu tikamoncorong kaluar tina kurung sehingga wajah bersinar dengan cahaya ilahi, senyum tercurah selembut salju tembus ke hati. Oh guruku pangarsa bercahaya lain abah di tukang air lampuan anjir abah percaya lain tinggal saya sama artis sabab asal nama urang teh tina cahaya nur jamalillah cahaya keagungan Allah ku Allah ruh Allah ditiupkeun ka urang wa nafakhtu fihi min ruhi diasupkeun ruh Allah, cahaya Allah, keagungan Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, ngagabur namina ruhul qudsi, ruhul ngagabur wadahan dinasir, dina naon cenah? Ayo urang ge lamun ningali bujur awewe geulis ngaliek seuring sok naon eta mah sareng ai kana maksiat mah kadang-kadang urang keur cicing ngaringikeun sholawat jol barabae cisoca tah eta sieun namina sok aya kitu sok aya ngadangukeun ningali di Masjidil Haram dina TV ngadangu maos Quran ningali kawak kunaon di Cirebay euy dina sirul asal disebutin lamun jelema dina hatena nu kitu-kitu acan tong aku jelema. Abdi macan pernah aku banget sama berarti monyet ya. Baik. Tong acan teh. Siap. Ngagabur kene cahaya. Aduh bahaya malaikat euy. Ngagabur kene teuing. Caang teuing. Tika nembus ka langit ka aras ka mana-mana. Tutup diri ditutup kuruh sultani ruh naon cenah warnana hejo ruh sultani di wadahan ruh sultani teh dina fuad dina naon ternyata ngagabur kene cahaya ditutup deui kuruh nurani ruh naon cenah sok dibahasakeun di urang mah jadi nurani rohani sok dibahasakeun di urang mah rohani tah eta teh ruhna nu nutupan fuad wadahan dina kolbu teh ngagabur kene tutup kuruh jismani nu ngagerakeun awak ieu sanes jasmani nyebatna jismani tutupan ku awak pas diasupkeun eta kana awak brae teh Nabi Adam beuntak balik deui kana ngalahirkeun tadi ngalahirkeun tina rahim kudu bijil kaluar ayeuna eta ruhul qudsi cahayana kudu mancar nembus kana ruh sultani mancar nembus kana ruh nurani
nembus kana ruh jismani sehingga jasadna bercahaya hampang kana ibadah alus budi pekertina kasaluhur nandu ulah nandu kasasama ulah kitu kasana pun ulah kieu nu disebut anggur buktikeun kahadean sina medal tina kasucian ngalahirkeun kasucian ti jero kaluar eta ngaranna lahir nu kadua kali lain enog nu ngaleutikan tapi anak hayangmu ngagedean sehingga pelete cia pelete aya nu ngahina ka urang cek aja urang cia goblok dikaret teh jole nu ngahina mungkin jero tapi kakeun urang geus teu bisa muntang saraya kecuali ka Allah aya nu kitu aya nu pernah dihina atau dikucilkeun atau dicarekan tapi kan nyeri kan jero teh aya selamat datang di dunia tasawuf berarti dirinya mulai diajar megang geus bisa ngenog jan acan karek cia-cia jadi karek nembus bijil kadinya teh can nepi ayeuna geus nepi kumaha sapertos guru agung pangarisa Abah geus bisa ngenogkeun deui urang sadayana eta lieur kitu ge fi rasulillah mun hoyong nuturkeun Kanjeng Nabi tuturkeun tina titik ti belah jerona tuturkeun akhlakna nyucuk galur tapak rasul ngamah-ngamah aturan agama ieu maulid nu sanyakna sehingga bijil haqiqatul muhammadiyah hakikat kamuhammadan tina diri sakabeh jelema sehingga sakabeh jelema marulia kumuliana Kanjeng Nabi arangun ku agungna Kanjeng Nabi harebat ku hebatna Kanjeng Nabi naon jadi garebokeun ieu ieu teh ngomongkeun batur hei ngomongkeun sae teh urang hina kene da can bijil cahaya eta urang dihina kene da can bijil cahaya eta urang susah kene da can bijil cahaya eta cuk ka jero ulah ilaha illallah la ilaha illallah tiluan deng ka jebo garabar deng ka jero garabar mulai su ka jero cincang keling teh elodo lah cincang keling manuk cingkleng cindeuten lapan Allah plos ka kolong dugi kana sir urang bapa satar bulan jadilah kahiji jeung cahaya ka pangerana cahaya ka Muhammadan mulia cincang keling oh itu bisa bahasa Sunda cincang keling cingkleng cindeuten los ka kolong bapa satar bulan nu tuntunan ke ciwit lutung si lutung saalit urang ciwit ieu awak urang ciwit teh urang wawukeun kadu-kadu nama haropan nafsahu kepada haropa-haropa ciwit lutung nu diwitna teh urang jelema nu pinuku dosa lutung kasarung di alam dunia
mun geus diwawuhkeun disebut diasupkeun ka jero kanu gaduhna silutung binakaluhun tembus ka Allah subhanahu la ilaha ana uridu an taturidu Allah yaf'alu ma yurid Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah